Naon euy mun ngagidig kitu euy. Aduh, kebeneran. Urang ngunag hama. Ngadulag. Aing euy. Naon make eta ngadulag naon make ngadulag? Lain ngadulag. Urang ngunag hama. Oh, arek latihan ngadulag. Euy usum Agustus meureun nya usum ieu festival. Eta usum kontes da kamari ge ngadenge urang teh euy penting malam naon ngadenge aya nu dulag eta usum kontesnya. Naon ning asa telat euy. Telat anjir ieu mah batur mah geus geus iya euy geus karontes ai urang karek latihan ning kunaon telat. Lain latihan dulag, lain kontes dulag lain. Itu urang ngunag hama. Eta ge latihan dulag. Hayu lain hayu lakeun we. Aya deui meureun diperpanjangnya latihan dulag teh. Aing mah lain kieu ngan pedah di dieu mah euy. Kudu kana naon da bedug di dieu mah euy jararau kudu kapikir mah teu boga euy teu boga bedug kudu kunaon. Lain rusuh ya teh urang teh di eueuh pamopoh ya teh di eueuh keur panakol itu tuh. Nya tarik ngunag hama urang teh alah. Lain aya ieu ya jigana yo. Arek ngunag hama. Keur pamopoh. Panako eta. Nya jangkokol nu kieu bedul. Nya jangkokol nu kieu. Da goreng jangkokol mas. Goreng jangkokol mah nu kieu. Lain dek nakol hama itu kekes. Goreng mang jang panako jang ieu mah jangkokol mah nu kieu mah kudu anu buleut. Pan di kieu ya pelentrung tung tring kitu. Ayo nu kieu mah disada meureunnan. Lain dek nakol kokok dek nakol hama itu kekes. Oh, jauh rek ngelatihan ngadulag. Ayolah ngelatihan ngadulag mah. Anu lah kudu kitu heula latihan ieu mah kokol nama. Lain cicing heula kudu kitu kokol mah gampil nya keun we kajen sungut nu disadana eta nu ditakol tong teng kitu nya. Tong teng tah kitu. Ai urang mah ieu ya rek ku ieu aing ieu dulagna cicok. La ilaha illallah ya ilaha illallah. Lain kieu. Lain latihan dulag itu rek ngunag hama urang teh kok kekes. Mungkin tadi atuh aya rek kontes mah manihara rese ngomong teh. Rese teh ngomong rek kontes teh kunaon? La ilaha illallah ya. Itu teh hama teh nya tak kekes. Tah kitu rek kontes meureun rek latihan. Astagfirullah. Tahanapkeun ieu na. Naon ieu teh naon da? Lain dek latihan, lain goreng yang kokol manuk mah goreng yang kokol mah. Aing kumaha ieu? Ieu mang sok api-api we atuh api-api. Iya, purang lain kitu ajaranna lah di dieu. La ilaha illallah. Tong tang gitu. Lain urang udag gitu. Henteu cekel eta mah. Urang udag hama. Kieu. Cekel heula ieu mah, hitung-hitung kokol. Ngan urang ku carita tong tang gitu sok. Naon? Astagfirullah. Dah gitu halus. Dah gitu. Astagfirullahaladzim lah kumaha eta lagi. Nya keuna teh kumaha eta. Halus gitu. Iya urang unag gitu rusuh ya. Kunaon mang eta? Aing kumaha ieu. Tah terus tong tang terus. Ya, itu teh hama teh nyeta etaan kekes ya. Tong tangna tong ngarabeli aing ieu Gusti. Halo kan kitu nya. Gusti, aya lieur. Halus tah kitu ampun aing tong tang. Geus kumaha bener tuh di udag sorangan. Oke atuh tong tangna mang. Aing mah euy ampun. Nya ngareuna euy di tong tang ku sungut mah tong tang bisa oge sih mang tong tang ada euy ngan jogetna goreng